loba-lobana lu jore bakal disengsirikeun nu bener teh. Tapi jangan mah biasa bahasa bodoh disengsirikeun ke aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai eta nya. Asana cabrek. Ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah cak gebal kabeh. Aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui. Masyaallah jadi paksa. Ieu lah itulah ieu teh urang neangan nu bener ieu. Engke ge neangan ya set kapan. Mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh. Kulantaran ditinggalkeun mah beuki dahsyat kalau ngomongna. Macam-macam. Ih, aiku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah. Emang nu nyana. Ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu. Nutup. Di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan. Di luar nama ayat suci Al-Qur'an horeng di jero nama poswan. Di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan. Awas ya jalah gunakan ayat. Kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir. Ganti panggung, pindah panggung. Awas. Sakedeung deui ngagejret sia. Deleukeun. Jalah gunakeun ayat. Ayat dipake ka Golkar goblok. Golkar baik, kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala. Ayat di teangan, sapi lah pakai saka Golkar. Sapi koneng lah pakai ka Golkar. Ya kumaha coba haju. Tangkal asal ayat tangkal dikurkan ayat tangkal hayu pakai nyayuan Golkar. Moal kebel ya umur kiai, deleukeun ya. Deleukeun udang-udang tinggal udang-udang. Sorban ngangsar ka hadap bila perlu. Tambahan deui panjang. Deleukeun sia, ngeson sia kajen kukumaha. Nyalah gunakeun ayat. Bang riba dihalalkeun moal kebal, ulah dilawan ulah dilawan. Ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara. Atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia. Tedenan ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Sia. Mali lawan sia ku aing deleukeun ngesot sia kajen kukumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon. Ki uci mah ki ortodok ye. Atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah. Sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia. Dalilan ku sia gaduh sia jeung aing. Emang aing teu bisa. Ngan aing mah embung mesti eleh. Aing mesti eleh aing izin. Jadi teu kiuci cenah boga ka izin. Eleh mah pagon izin aing ge sarua bae. Embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat. Teu kudu geus atuh ngesot. Aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk. Menta cai ka kula cenah bodoh cenah. Ieu cenah gara menta cai ka ki uci cenah menta gara-garana boga salah ka ki uci. Salah naon tuh jeung aing? Cenah kula ngahalalkeun kredit. Teu urusan jeung Allah jeung aing. Jieu teh ulun kitu mah aing dikatak sia. Ngatak henteu naon henteu. Urusan jeung Allah. Geus gampura tiba lagi geus gampura. Memeh lahir aing geus gampura. Ya Allah, sieun lah, sieun. Anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual jakula haram. Ih, cenah ieu mah wakafna deuk di ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bau ucu caringin caka bau ucu haram sarua bae. Ye tetep bae ku jana dijual menang saminggu buta matanya.
menang sebulan stroke terus tuh bisa neuleuh tuh bisa lempang dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan pugu stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan pugu ka dijaga teu lempang penyakitan eta si dokter kan salahnya anak dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah teh mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantap Kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum teu ngabahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh teu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditingali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekkah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar kemis buah BH ieu masyaallah ari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teh sakaligus darjah ba'da darjah masyaallah ditarik ka mana ieu ditarik ilal hila karena rusak bin haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju
nyana bisnis maju berbagai kaulinan keherean dunia maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayak pak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu al ayat di tengah maka jalan-jalan nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus pokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Quran. Ngabohongkeun ke Al-Quranan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibombroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyieun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyieun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datang nyana ka urang, nyieun pabrik egle. Wara. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh, bahasa gondrong cingluh. Cingluh. Baheula pabrik engsel terus kebelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kebelah dieun pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea. Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah. Maju nyana mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya natea perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh. Kaetek kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir. Baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir. Hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus garieungeun nya mah.
huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Engke, ayo geura. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diistidraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka Al-Qur'an. Nya bohongkeun nu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nya dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna, horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupaya dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang minum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tina yen nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi uhan di hate da sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon gitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga. Di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj.
lamun tas gariung ngaju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae teh teh pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teu urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya itu karena resep eta mah ulah anda lamun urang ngariung ngaju tadi bare berkat alhamdulillah Masya Allah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong sama budak nggak ada anak kos gitu pisinin tuh orang walaupun bag loba berkat alhamdulillah ba istidrat rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu penting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelema anak kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidrat lain masakanana mah bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teh apa tapi mamalana kan ke abdi lamun teh mah ieu duit nu pake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya mah huahe geus beres dahar itu be kan bungkus deui nu eta we huk adu bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah teu kudu pohara Masya Allah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kazzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap dok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah nek ka handap istidraj teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj Masya Allah urang lamun ngaji bahasa Arab heste
Al-istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi. Maksudna pindah. Istidrajnya setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tanganana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu. Wih, mengonon sih nama ge. Iya, itu bahasa kita apa iku? Tuh, bodoh saranti. Itu jauh lah ngomong. Ngaisin awak bae sia mah. Eta teh aya nu ti handap ka luhur, aya nu ti luhur ka handap. Istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan. Aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin 5-10 tahun karakter baik biasa baik menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teu usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali masya Allah ente sakaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ieu mah jelema anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambel ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah beuh hebat dasa aya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai kitu bae kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handle tabakos gitu mah
Tapi kiai-kiai, wah bahaya ya mah. Tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle. Ku ari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikamekakeun, kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah, horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali, ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai-kiai. Ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal banyak suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagaweannyana diistidrat ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri, sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu. Bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya mah marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklimna ge geus seueuh haju nyanana magahan ngaji ge geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan diistidrat kan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abeh merenung nya oh aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol la kiai tau tidak muka hatena teu dae pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunnanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiaina ge boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah haji ka mana goblok mah haji kiai tolol sih teh nyaho beureunan marah kene mah marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah diistidrat ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrina aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake hajumun aya riung-riunganna tuku batur teh
gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek jak karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keur ditaekeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat. Siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuari pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres guys aduh ai mah lain istidraj deui anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang nu digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apal ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceuing sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ka Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg ku sia dalil leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres pun bagi dua mah kitu tah ya henteu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula aju mawa eta teh kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja tas si ampel itu apa ini gambar kiai siapa kiai coba lihat sini di dia jaheu ieu mah gambar ai belinya di mana saya beli di ampel masya Allah beli di ampel sih jauh amat atuh ieu ai aya ieu berapa duit segitu tuh bilangnya sono bagi dua gitu di Banten kula ke Banten ya gambar kula mas isin ulah isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa beureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere
jualan. Kebenaran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai, kemudian kunyana dicitak jadilah almenak. Ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula, aju ku kula dibejakeun kanyana ulah aing materi dot hayang. Ulah almenak nu aya gambar aingan ulah. Jadi cenah kiai, ieu kan untuk pondok pesantren, teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres. Cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah. Embung aing mah embung. Engkena kusia beres tanggal ju disoekeun. Iku sia pake bungkus tarasi beuh budak. Ulah cak pamajikan sediheun meureun pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba. Emang nu bogo atuh loba. Aduh ini kekasihku cek yana. Tah embung mamantak ge. Nah beusi aya gambar. Andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae, kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula. Teu ridho embung. Kula mah dibere embung teh heran. Ini lillahi ta'ala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye. Tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres. Tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi, inilah wakil juri beres. Aduh, kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah hayang dibere embung. Ku ari dibere embung anu moto lo bajasa keur mah emang hayang keur mah. Ku ari mah embung dibere embung teh ku Allah teh dibere embung. Lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeulean. Oh iya Habib lain deuleu kula na leuleuh Habib. Aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu. Ieu aing ye gitu teh. Jeung Syekh Aziz dipoto, jeung Syekh Fadil dipoto, jeung kiai kajeun teh masa kadar kenang-kenangan doa. Bahwa ieu jang syahid ka di akhirat. Mun Syekh Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ye, Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ye. Kayaknya neuleuh, wah ini yang pernah dipoto sama saya nih. Nah, kayak Haji Pendinya, ini saya juga dipoto. Enggak, itu mah kepoto. Enggak maksud saya katanya, lain itu mah, cuman blitnya aja ke situ. Ntar sebenarnya guys seru. Nah iya sih, aya almenak, aja aya gambar gua embung, maksudnya embung, dibere embung, ulah. Keur penyorang, waktu kula ka santri, itu aya almenak loba tuh, dicegah ulah, bejakeun, ulah. Alhamdulillah. Engke bisi timbul deui. Bab guari loba ye, aya pondok pesantren modern. Pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto. Aya kula geus jadi tah, geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang. Untung katahan ulah. Terido kalau embung. Iya, dibere embung atuh kumaha tuh. Cenah gimana kalau bagi dua? Tahu tah kalau bagi dua, tahu dah kalau begitu mah. Atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih. Aing mah sakali ngadoa bru. Ye, teu albenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya. Ani ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah minta samilia buang samilia. Beres. Heotan deui. Atuh gan embung aing ngadoa duit naonan atuh. Teh hayang lamun teh mah hayang bisa. Bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah. Asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang. Urang bahagia nyaho ka Allah, Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Somad, Maha Somad, Maha Rahim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nangerkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana.
penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang. Tinggal ngadoa we, ya Allah butuh duit 1 miliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Embung kudu nyokot mah kudu dagag bae. Dek saya ditimpa. Eta mah gagarak duit onam bel kumaha lamun menta mobil aja mobil ragag. Orang bedah sia minta mobil ku yang dibere modar sia. Bukan cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat. Kiai, urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kiai, lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa karasa. Ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok. Osok ge aja hadiah teh langsung. Aya naon? Iku di luhur ya. Raja Kuntilanak ya. Aja kasurupan nyana. Atuh karasa. Jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese. Malah urang isin ka Allah embung Ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto, lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir ka Allah isin teh ya isin teh isin teh. Ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ye Gusti minta bae ya supaya hujan teh eureun biasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbi firwaram Rabbi firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kuasit nu keur di dongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon garang panas kiai ti Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan 2 poe hujan 3 poe hujan Syekh Nawawi kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ieu bahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teh angan Syekh Nawawi aya di Sib Amir tempatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tah Syekh ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud tuh Ustaz lamun nu kali itu ka kaler ieu ngaranna kitu misbalah hiji misbalah 2 misbalah kusubah khutmah lamun ka belah dieu kada tah eta Jarwal lamun nu kali tuh sot itu Aziziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui Rabbi gfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbi gfirli wali walidayya warhamma kama asmarat eureun cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tah Rabbi gfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukulang pernah didongengkeun teh harita aya anu dibere doa aju katinggaleun teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali
geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aja urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah ieu ge kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge ini sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah ngatak dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin kara mata aya anu 5 tahun 6 tahun 7 tahun teu dibere-bere aya zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal sebab naon engke nyana can caya kumaha lamun kadeuleukeun teu salat misalna kadeuleukeun kadeuleu aurat kadeuleukeun kan macam-macam tah ieu mah lain mursyid mal beres misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya kos aya 2 jelema panjang bae tungtung nama aya hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datangna tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantak di akhirat aya mursyid guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh zikirna eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku si eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj horengan dek dicilakakeun alas cek Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum setik-setik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sanjanjan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi matin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanarakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dek dikanarakakeun datang ke perang jeung mukminin kitu keneh kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing dek dicilakakeun inna kaidi matin di istidraj ku aing moal bisa kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah nu bisa ngalawan kunaon maksud kitu nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana ketika jadi kiai asa mulia nafsu nyana ketika jadi kiai asa agung nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi raja ieu lah hijab cilaka nyana mata hayang diundang ku bupati ku wali kota ku gubernur kos kitu mah cilaka kumaha lamun urang teh hayang aja diundang masalah aja cara dibere duit bermasalah eta terus itu mantap ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit kumaha cara lamun teh dibere duit masalah teh dibere duit mah aja kumaha tuh lamun dibere leutik bermasalah
ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarupkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun wallahu a'lam.